urang kieu geuning euy. Mah beuteung. Aduh. Sapeting teu bisa sare. Kapikiran si Udi make jeung masrahkeun baju hansip ka dewek. Tapi na ieu baju hansip asa kateli rapi Seungit kieu. Si emak kitu panyeseuhkeun ieu cigana mah ya. Atau si emak ngadukung gitu dewek jadi hansip. Jika nama heueuh dewek kudu jadi hansip ya mah. Tapi da dewek mah tujuanna dewek jadi hansip sugan bebeb sari terpukau ningali Akardi jadi seorang anu ngamankeun di kampung ieu. Yakin nih mah bebeb sari bakal kapincut ku dewek. Kardi anu talina sok malak ayeuna jadi orang anu hebat. Bagus nih aja. Geus lah. Dewek rek lahola. Sing yakin ya. Aya nama dewek rek bebersih, rek mandi. Pake ieu. Cuaca cerah kieu. Ayeuna mah dewek rek manggihan si Ogut. Si Ogut cenah arek mere bisnis nyata rek mere rana cenah. Bener. Si Ogut katipunya ku urang. Alias dewek teh ieu si bos bedah mah urang teh lain bos. Di luar kota ge kulilah den alah ripuh tapi dewek geuningan hade kieu cara nama ayeuna mah dewek arek nengan si Ogut adek menta jatah sugan we aya ditweeteun bisnis dengan Rana cenah mere Rana ya. Tukang seng tatang asili yang hong boga kabogoh si momoni cipok ku cipok dibejakeun kasih cang-cang. Aduh kor si nikmat kieu Gusti. Tah ieu pikeun contoh anu kalintang sae pisan. Halamana bersih resik korsina disalogikeun atuh. Hei. Aduh, cangking asa nyek srek kieu kurang cai gitu teh. Galeno tidak danggeo gitu maksudnya. Aduh, poe ayeuna teh berarti kudu cair deui nu ngaran si duit beureum teh. Tah geuninganan si Kang Ogut gitu eta teh. Kalah nyantai gitu eta teh nya. Awas ya. Aduh, mah euy. Ogut. Ngan nyantai weh. Bu RT mah mending sok ngarewaskeun hae kana nanaon teh ah. Nya nyantai atuh. Soalna poe ayeuna mah Ogut teh job teh jadwal ka kitu ka dieu. Nyantai. Naon teh nikmati suasana. Nikmati suasana.
Nyantai weh. Ai eta kumaha pesanan ibu teh? Geus can, geus 2 poe wah kabarna. Pesanan naon ari Bu RT ayeuna teh? Naon, cireng? Teuh nya kalah cireng. Itu duda beunghar teh ya. Teu majar maneh kana buruhna. Hejo weh. Kumaha ieu teh 2 poe wah kabarna oge. Diarep-arep eueuh. Aduh, Bu RT. Hilap Bu RT. Bu RT mah tong naik darah. Tenang, segala sesuatu mah ku Ogut mah lancar. Cuman kan Ogut perlu waktu Bu RT. Naon rupa ge ulah gagabah. Lamun gagabah engke bisa-bisa ti kucamin. Hehehe. Pokona mah perkara eta duda perdudaan aman tentrem teh disebutna. Alasan pisan. Arina naon teh? Pokokna ibu mah teu hayang nyaho. Ogut poe ayeuna pisan kudu menang eta duda beunghar. Tenang Bu RT, tong wakan naik darah cek Ogut oge. Perkara eta duda mah poe ayeuna pisan ku Ogut langsung dijugjug. Ah, pokokna mana nu kamari lamun teu menang. Aduh, keheula Bu RT. Tong baru mah dek dibalikeun deui. Ogut oge ayeuna ieu jang balik kopi. Eueuh pisan saat. Ah, pokokna ayeuna mana? Geus we kieu ayeuna mah. Bu RT, tungguan poeana kabar ti Ogut. Duda mah nyawa aya we lah. Awas lamun teu. Siap Bu RT. Ditungguan lamun eueuh wae. Pokokna kadieun eta duit. Pokona mangke Bu RT ka dieu deui we lah. Mun eueuh Ogut ka itu mah, nya. Ogut. Kudu pokoknya pan Bu RT tes. Aduh. Perlu duda. Kelak. Nah. Si Herman kieu carana mah. Kudu dioprek ge si Herman. RW. Salah aduh. Pak RW. Pak RW. Pak RW. Jang Kardi, aya naon sih narian ka dieu? Lah, kebeneran RW. Pak RW. Dewek aya perlu. Bae dieu ka jero. Oh, mangga atuh. Masuk kalebet. Siap nuhun. Kan bae sepatu ka dewek pakainya. Ah, teh sawios mangga kali. Sepatu ya lah. Ke. Itu asa lareuwas Pak RW mah. Cik Jang Kardi teh aya kepriogian naon ieu teh ka Pak RW teh? Kieu Pak RW. Dewek teh laporan. Ke dewek teh kamari panggil si Udi. Keamanatan si Udi teh masrahkeun seragam hansip ka dewek. Nya meureun ku dewek teh penting dipikir-pikir. Dewek meureun Pak RW apalnya preman di kampung ieu nyalah hayang berubah. Hayang hijrah. Hayang jadi hansip. Da laporanna ka Pak RW. Da si Udi ngomongkeun ada ka Papua manehna teh. Duh, alhamdulillahnya Jang Kardi ari kitu mah ieu Jang Kardi kersa janten hancip, alhamdulillah sekaligus panginten Jang Kardi janten Robi. Atuh di Pak RW mah ieu teh nganuhunkeun pisan. Mudah-mudahan atuh ieu lingkungan teh tiasa aman ku Robihna Jang Kardi janten hancip gitu. Kayaknya Jang Kardi ieu teh salaresna mah asara reuwas ieu teh danya kumargi ieu Jang Udi teh kan janten hancip teh acan pisan aya laporan ka Pak RW teh. Sareng deui asara reuwas teh naha aya naon ieu teh ka Papua sagala rupi. Har. Da kumari si Udi eueuh laporan ka Pak RW nya. Geus bae lah perkara si Udi ini ka Papua. Teuing dek naon kan bae lah. Nu penting ayeuna mah Kardi laporan ka Pak RW. Dek nuluykeun si Udi jadi hansip.
udah jamin lah kampung ieu salila Kardi jadi hansip aman Pak RW. Kumaha ye? Kardi ngalamar dari hansip di ASN teh. Ya ari jang bapak amanya selaku RW di ieu kampung. Ya alhamdulillah. Aya sakedah nama da eta teh jang Udi teh kedah aya laporan secara tertulis atau napi laporan secara lisan. Tapi teu sawios. Teu sawios lah upami tos pamengangkat mah mangga eta mah. Lajengkeun kanggo hancip mah mung bapak mah selaku RW di ieu kampung. Mihapikeun ieu kampung mudah-mudahan atuh ku Jang Kardina jadi hancip. Pasti, Mudah-mudahan sing aman, pasti. sing tertib. Tah gitu ya panginten. Siap, Pak RW. Adi bapak mah. Di ACC teh. Di ACC. Siap lah. Ayeuna Kardi dek langsung ganti seragam ku ieu nya. Nya. Nuhun Pak RW geus percaya ka Kardi saya jadi hansip nya. Nya, sama-sama. Kardi enak dek cabut teh lah. Sami-sami. Persiapan. Ayo Ya. Pak RW lah. Nuhun pisan Pak RW nya. Nya, sami-sami. Ayeuna Kardi berangkat. Aduh. Hansip Bebek Sari, hansip Bebek Sari. Kardi. Pokoknya aku yang si Herman panggil si Herman eta. Gah, kebenaran. Aduh. Panggil. Sarua dewek oge kebenaran. Justru dewek teh ninggalin si lain. Kumaha? Bisnis jadi teu. Jadi atuh tenang pokokna mah. Apa di kampung urang teh enak teh rana teh tilu. Nu kahiji Cemila, nu kaduana Cenining, nu katilu mah Bu RT. Apa meureun si lain oge? Ceu Iim, pangajabat RT. Rana enak teh. Oh, Rana. Justru Rana. Ceu Iim teh kan ngajabat jadi RT. Tah enak teh geus pensiun jadi RT na teh, geus teu ngajabat deui. Mantan Bu RT. Rana hayang bos sarua yang duda. Pan harita mah boga salaki. Dah ganti itu Kak. Kuring. Daekeun atuh pan si lainnya bos. Bos pan ieu teh bos. Pokona mah kieu lah. Dina antara tilu Rana eta ayeuna nu digarapna Ceu Iim heula. Bu RT Iim, mantan RT Iim. Garap heula. Si lain mun bisa mah enak dangdan euy. Make kameja, mun aya bedahan make bedahan, apa teh bedahan? Jas. Bisa aja tuh bos atau bos. Bos pasti boga bedahan. Dah sih. Ya, Tah, eta pisan. Pokona mah si lain mah cing gaya we mun bisa mah. Mun bisa ye buuk. Mancritkeun. Kameja didasman deui jiga kamari. Sepatu mereka tinggali bosna, percayaeun. Oke, hasilna urang bagi dua. Urang bagi duanya. Apa hasil lain? 50-50. 50-50. 30-70. Di mana-mana oge. 50-50 mah tuh. Oh. 70 50 70-30. 70 Nu disebut 50-50. Jang si lain 30, jang dewek 70. Bener. Deal. Ku dewek ditungguan ayeuna di tempat biasa. Apa teu? Di Di mana hadapan Imam Mang Tarmid, kan aya bangku. Tungguan di dinya. Siap. Si lain pokoknya mandi heula ganti baju setelan make bedahan. Make Siap. dasi deui nya. Siap. Geus atuh buru. Rek nungguan di ditu. Hayu tuh, tiala nya. Kade tong lila. Ku bodoh-bodohna si Herman. Teu apa pipi-pipi. Di mana-mana ge 50-50 tuh, coy.